Baik. Punten Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Jang? Kang Badenaros, upami bumina Pak RW palih mana? Bumi Pak RW. Wah, nya tebih. Tebih bumi Pak RW mah bari kamarana? Bari naon aya naon? Saura palih dieu Kang jebatna teh. Asa pira aku tebih teh atuh euy. Mana ya? Kitu bade aya naon Jang? Mani asa gara raya kieu. Marake baju biru. Kira aya naon ya sebenarnya? Iya Kang, nuju aya tugas kuliahan. Terus bade aya pergi ka PRW gitu. Si Ujang ti marana gitu? Hah? Neng ti marana gitu? Di Sumedang kota. Nuhun Kang di Sumedang. Entos we atuh aya nama pangjajabkeun. Nyani seueur nyarios ih. Nya mangga we asal aya ieu Ujang. Neng asal aya ieuan. Nah gitu. Ayo, bro. Kumaha Kang? Pecah tebih. Ya ge tebih Jang lamun dikurilingkeun mah tuh capek-capek geus ka dieu we ngaliwatna. Aduh. Perwe. Sahan dia teh. Ngomong asa teh. Perwe. Naon Pak Mandor? Nah, keur sare ngagedor-gedor wae. Ieu Perwe nganter mahasiswa nu ti kota. Haruskeun PRW saurna hoyong aya penelitian cenah. Oh, eta teh mahasiswa? Oke lah tuh. Sok atuh mangga kalebet Pak Mandor ayo. Sok Jang kalebet Jang. Mangga Pak Mandor sare ka bae di Pak Mandor. Yo kalebet kalebet. Aduh. Aduh, karesepnya aduh ini pasti sudah. Aduh. Sok, salah kita cari. Lain eta Pak Mandor, nah habis aja Pak Mandor gitu baru dah. Kumaha carita mimitina? Jadi kieu aing keur di luar, Ya, Rup. keur dihareup, Oh. keur nempuan babinihan. Aya ti tukang barudak opatan. Di Sumedang, Di Sumedang, Jang? Di Sumedang di sekolahan. Jadi arek ka Pak RW nyebatkeunna ke Pak RW jadi aya peryogi meureunna kitu. Mun. Eta teh pancapet mun kudu diantar segala pada langsung itu dugan ka dieu. Jadi ieu teh di universitas mana? Universitas Sumedang. Sumedang. Eta punten Pak Mandor punten. Universitas Sumedangnya. Sumedang. Tah ayeuna namina saha we? Nu ieu saha namina Jang? Abdi wet Wet. Wet umur sabaraha wet? umur 18 tah. 18 tahun. Ayeuna semester sabaraha kuliah teh? Semester 2. Dua. Made katiluna. Langsung terasa ya namina Rio. Rio Anggara lain. Iya Pak, apa ini? Pan YouTuber itu. oh, youtubernya. Enggak. Perasa peninggal teh di story Sunda gitu. Mun. YouTuber ya. Sok seperasan 18. oh 18. Oh, sok saya teh neng, namina saha? Main naon? Main mungkul. Main mungkul. Main
Kami di semester 2. Sadayana itu semester 2. Terus jadi saya itu panggelisna. Neng Erisma. Umur 17 tahun. jika 10 tahun gini. Tong gitu Pak RW mah tuh geus enggak ada. Pak RW mah tong gitu. Berapa tahun tadi teh, Neng? 17. 17 tahun. Wah, Ieu mah sepantar budak aingnya. si Nopinya. Oh, sepantaran budak kurang ieu. Nanti di sekolah kan 2 3 ieu. Eta. Lain can disapolakeun dan lulus. Masa berayeuna budak eta? Geus gede kan? SMA ke Oh, SMA. SMA. Lain we nih hareudang gua kipas di mah teh. Ih, pugi pas lagi pareu. Pun hareudang. Iya ya Komandor. Kan itu kan di kota kan. Tah ieu marane rencana ke sarena bare di mana sarena ieu teh apa geus aya tempatna? Kumaha? Aya Pak RW. Kumaha atuh? Cok, Nuntun izin bade. mana cobi Bapak ningali etana surat di universitas biasa mas kaya surat izin lah. Surat tinggal di etana. Pilih teh pilih bobodoan teh ieu mah lain. asli Pak RW. Di universitas ieu mah power PRW mah. Buku we anu surat izin aja. Tinggal itu izin. Ningali kemana? Garis teh ya. Garisnya. Nah, kumaha? Jadi balik kumaha ya Komandor? Saya mah hari urang mah kepa kumaha Pak RW eta mah ada urusan oke mah urang mah jadi nganter, begitu dia nganter. Kumaha RW so. Upami di bumi Komandor kumaha tah sanggup teu Komandor? Hari di urang mah lega mah lega, ieu mah Pak RW. Lega ada percaya Komandor. Nyanyian ieu Putri Abi pada we. Sinopi We. Nyari urang masalah ya ieu. maka tuh karunya kan baru udah kita yang usaha baru udah kieu we atuh baru udah ming video we nya jeung PRW baturan PRW sarangan we ke Aduan Pak RW nya aduh. Yang geus we rek keluar dek nempo pabinihan. besok bener sok Lain mun eueuh cai-cai teuing di imah eta teh cai Komandor kumaha Mun eta sarukuhan atuh ka siap mohon da pantuna penutupan sekalian Komandor terus sikat hop nah ini nama geusnya sok istirahat tah kamarna tah pilih nu mana bae ayo neng yang Kita sebentar. Komandor hayunya Marana. iya baru udah yang kebon cenah Sok. yuk Kakek Pak. Mangga we mangga. Woi, Naon ai mana? Hah? Pupu-pupu juga ngahaikeun. Bawa gelis maneh. Gelisnya. Heuh.
Jauh, tadi ulang pagi awewe euy. Geulis ya. KKN sih gana. Dia KKN di dia. Wah, bener. Bah mana sih nempona? Aslina eta jalan wae ke kebon. Geulis ya. Heh, itu si Gai. Pan, mana? Ayo atuh cuang sampeurkeun. Yuk, yuk. Ipan, Naon deui ai nopi. ieu meni kitu. Jempit teh kangen. Dah ngapoe ge panggih, kangen-kangen wae tuh nopi mah. Beda kah? Balik we dah. Ih meni kitu. Ayo cong wih wae.